Kieu bae hirup kamajuan. Hah. Thank you. Bodoh ieu mah. Aing nu ngising sembarangan di dieu. Semalah kaya hirup sing rapat mel yang bodolna. Aduh. Aing euy. Aduh. Batur nya. Kepanggil batur era ubah. Lihat kita. Uy. Aduh, amat dia sirah ngopi di kamari. Ya gitar ieu daripada lieur aing mending ngomong gitar bae atunya lah. Bae tengereunaan oge. Main lah. Astagfirullahaladzim, ieu suara gitar kieu amat atunya. Goblok tengereunaan oge aing. Lah. Cuman cak bodoh ya kieu panas poe. Bau deh. Itu gitaran aja. Gak neng gitu ngapoy ke gitaran. Goblok sudah. Lagi-lagi ku katakan cinta. Hei! Gak neng sia tengah poe hariwang. Aing bagi gitaran. Iya datang-datang nyawat. Kumaha aing be? Nunggu gitar aing nyanyi aing bisa mengadengekeun be. Budak teh. Saya gitar tapi aing nu ngadenge. Mun ngareuneuhan kana celi aing. Sia ngareuneuhan. Disangka domba kita teh celi. Eta maksud aing mengareunahkeun lah ngareuneuhan. Mun eta bener. Oh ya. Naon sia? Datang asa bau podol kieu apa sia ngopeng. Tah sia ngomong sangeunana ke rumah saing mah. Yo amuan tah percaya mah. Kop tah mere. Heulah atulah nanu bau podol kieu bu basreng geuning kieu. Tuh aing mah teu ngamuk. Tapi aing tadi mah meh ka dieu mincak hideung-hideung di jalan euy. Ting naon sia rada malu. Sia. Eta sia lalawara temen kana banget aing kon. Pan hayang apa tuh? Goblok teh. Bobet kan Kamana teh sia? Senang aing hiji-hijina ti karuhun ladang tapas teh. Lah karep teuing tuh bawa bekan itu ku sia. Goblok sia aing. Bau podol. Goblok. Cenah saha anjing teh sopan pisan ka aing ngaganggu pisan keur sare. Apaleun aing keur ngimpi. Goblok. Aing teh keur ngimpi keur wik-wik aing teh jeung bebeb anjing. Saha ieu anjing mun katempo beungeutna ku aing. Digasah ku aing. Barudak aing. Ngopi lah. Ngeunah ya. Anjing teh wawanianan saha nu ngadukeun cenah. Anjing, bu podol deui. Dicungahna kerisna saha deui. Bae deukeun bae ku aing apa? Eta sia sanuan mah bet aing. Baut podol di sendalna ku aing lamun kapanggih jadikeun bubuk ranginang sia. Ieu manting-mantingan ka aing euy. Ku aing mun kapanggih didakeun. Bener. Awas ku aing. Bener-bener kapanggih ku aing dijedakeun teh kana hulu-huluna. Babetkeun ku aing deui. Gara-gara senata deh, aing podol deh. Mana bau deh. Mana can ka inum. Mol? Mol? Kamana sia? Ibu gebred, ieu tadi ka aing aya nu manting sendal, nepi ka bau podol sendalna. Sia tawa nu manting aing, ieu nepi ka bau ambuan. Wah edan, gurih amat sia ngomong. Terus masa aing mah, ku sarua aing oge. Yo, kopi aing ge sarua bu podol. Arek sia nginum ya? Embung teuing, kopi bau podol beakeun be ku sia, ngape jamu kuat. Atuh
Tong awak aing gua seblak ceker. Bete anggap be parfum ala-ala Arab. Gimana rek? Mung teuing. Terus saha nu manting aing tadi? Cilaka mun nyaho aing nu mabet. Nya tuh si Toleng meureun. Urang mah teu apa naon ah. Geus atuh hayu aya nama cuang teangan si Tolena. Ya geus atuh hayu Ayo teh. ini. Ayo. Ieu mah kudu dijedakeun ieu mah ya. Jedak. Heueuh hayu aing mah ya wani diriungkeun. Ayo deketan. Si Ale. Anjing, eta sia teh ngeunahkeun pisan goblok. Aing keur sare teh nyaho aing. Keur ngimpi aing jeung bebe aing teh anjing. Sana pala dok sana nya ka aing jeung si semua. Boa si Ale nu maledog sendal ka aing tadi. Ngaku sia kehead. Tas sia ngomongna teh nyekola pisan sararia teh goblok. Ni kitu sia nuduh ka aing. Sia. Terus masa aing mah? Terus saha nu maledog aing tadi? Hah? Nyata aing mah. Lamun nyahon aing nu maledog bisa-bisa aing nu jadi peuyeum. Bos si Nun di ditu tuh asa nempo aing tadi di ditu si Nun keur gigitan siganana mah. Geus tangan deui cenah mana? Hayu. Ayo aing milu. Hayu. Ayo. Kalah. Senang aing tinggalin. Lapisan. Itu lain si Nun dah. Dulu itu. Di teka tempole. Di itu. Iya. Oh, aing dah. Iya. Tuh. Kadeuh teu. Aya. Oh, bener. Ayo. Dulu itu lelegot sawah daripada kamarahan cenah ngalabring kitu. Sia aduh jadi babalak aing. Sia ieu goblok jalan mana di dieu tah. Tata jalan mana tah. Teu apa aing keur sare di serang jama eudeg ieu duaan ha. Naon sia? Datang-datang ream juga gaang sawah. Geus tong loba babacot bae sia teh. Sia nu maledog sendal nu bau podol ka aing nya. Bisi arek mah ambuan ya ku sia. Heeh, cangkemos bae teh apal dia aing Walilo anjing. walilo. Suling bambu. Duh, jika gara-gara senau sigaan aku aing baledogeun tadi. Keke. Jadi sararia teh aadatan nuduh ka aing. Sia apa tuh ieu senal saha? Da senal aing mah aya dolan lagi atuh. Terus nasa atau eta? Kemana senal aing dibabetkeun ku si Nun? Dak goblok senal hiji-hijina. Bobogotan nu boga perkara teh. Senal sigang ieu tuh tempo make senal dagingan hiji. Eta senal aing ku aing diteteangan. Jadi Sia. Salah tuh jalmana tuh. Beri lu. Oh sia iya bebengetana. Goblok. Ah, enak mah mending dirujak jalan mah kitu mah arek moal. Hayu. Aing boga naon, Cik? Suling bambu. Aing jangan dagorkeun kana tarana. Hayu, gaskeun. Ayo gas. Siapa pelang-pelang gitu jadi kelas ya. Naon betul ujug-ujug ngarujak aing. puguh heueuh gara-gara senal sia nu bau podol ieu jalma tilu reang alam jagat. Puguh gara-gara sia ditokong pujung raku aing teh nyaho. Aing teh digulingkeun aku jama budak ieu dua ieu anjing. Sia Cungah betan sia teh. Ayo ya. Tapi sareng wae belek kopi aing kenan unur bau podol. Oh gara-gara senal si gaang. Aduh, ya anak-anakan Fir'aun sama makan kieu yeuh. Mah bener euy. Kabur ah. Eta si ulah lumpat. Geus udah ayo bisa. Ayo lompat. Ayo. Ayo tong lobang
Kemana ya budak? Sudah apa sih ya? Hah? Kemana ya budak ya? Kemana ini? Yuk mama. Yang kepanggih mah yang nyebut di dia. Aduh, coba poho eta senal dihandap. Yuk. Kemana ya budak lompatnya? Kemana ya lompatnya? Goblok ngalungit juga jadi-jadian bae. Kemana ya? Tapi bau nama di dia ya? Bau nama di dia ya? Tapi ini kan undana ya di dia. Bonek tangkap. Tuh, si goblok geunan geuning. Turun mah, turun aja. Di dia goblok. Sok sia turun atau aing nu naik. Turun sia, turun. Mun. Ampun dah. Turun. Pojokan turun sia. Rujak meja goblok. Ya, turun. Gawat dia. Keluar ya ku aing tangkap. Ampun. Aduh, bisa kena baik.